zallalna alaihimul ghamam, panas terik matahari. Begitu panas teh langsung dula-dula ka luhur Musa. Kumaha ieu teh pan urang di tengah-tengah gurun di lembah tih. Cai mah aya tapi karasana panas anu pohara. Kabi hampir teu kuat ieu teh panas anu pohara. Rubahan tina rada tiis ku ari rada panas nu pohara. Masya Allah, makaning panas timur tengah nyengam sebab batu kasorot ku padan poe saabna karena beut panas na pohara. Tapi Gusti Allah mere anu luar biasa mukjizat ka Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi Musa kakaragen ningali doang kaluhur, tapi ternyata tanpa dipenta deui. Langsung Gusti Allah ngirim awan. Ya Allah, mega jauh ketinggali lempang eta awan tetek sakumaha urang ningali mega endek hujan mendung datang ka urang eta ge sarua bae awan datang ka ciri deut datangna lab datang katih maka eta kaum nu 12 teh ditiungan ku Gusti Allah make awan tiis pohara kurang kumaha kanikmatan kurang kumaha cai dibere sesuai jeung rasa masing-masing. Panas dibere tiung langsung ku Gusti Allah awan mega tiis hadap. Masya Allah. Lapar dibere kuari. Wa anzalna alaihimul manna wassalwa, untuk menopang rasa lapar Gusti Allah nurunkeun langsung ti langit manna wassalwa. Masya Allah. Mana teh taron jabin yakni model madu putih anu amis ka bina-bina ketika di dahar teh mantak seger. Salwa oir asimani, manuk anu lalintuh pohara jas turun ti luhur buas mana di dahar amis pohara ngeunaheun segerna lain lalagaan. Tamah manuk pencit goreng, pencit panggang, pencit kulup ieu lain lalagaan. Artina nikmat di Gusti Allah kurang kumaha ketika dahaga langsung cai 12 rasa diayakeun sesuai jeung qabilahna 12. Panas Allah ngirim mega, lapar makanan ku Gusti Allah diturunkeun manna wassalwa. Kurang kumaha cak Allah aing mere nikmat ka aranya. Cek Gusti Allah kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ayo gerada lahar nikmati ku anjeun kabagusan rizki buah manuk cai razaqnakum nuku kami dirizkikeun ka aranjeun ka ayo gerada batu pohara geus teh carita nanaon deui kuari aya nginum cai gagolontor sesuai jeung rasa masing-masing. Lapar buah mana jeung salwa aya panas langsung ditiungan kontan ku Gusti Allah make mega lain lalagaan di pohara jas. Tetapi geus meresen Gusti Allah teh dibere kanikmatan anu pohara teh bakal teu bersyukur ka Gusti Allah, bakal kufur nikmat ka Gusti Allah geus dibere dina ayat ieu teh awal sen wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Orang Bani Israil teh teu zalim ka kaula
walakin kanu tetap ini baranehanana ngazolim ka dirina masing-masing geus diberesen bakalna kanikmatan anu dibikeun ku Gusti Allah cai nu sakitu poharana payung langsung nu sakitu indahna jeung tiisna makanan langsung di langit diturunkeun lain bersyukur ternyata horenganan bakalna kufur nikmat zalim terhadap dirina walakin kanu anfusahum ya'lamun. Jelema mah ngomong nage kos kieu teh pantes bae Mang Haji anu mah tuja salat rajin ge sebabnya mah henteu pabeulit jeung daharpan kami mah isuk aya sore eueuh sore aya isuk eueuh nu mantak pabeulit kami mandek ka masjid salat teh lantaran dibere susah ngomongna kitu kan pantes bae si itu mah Pak Haji anu mah rajin ngaji rajin salat rajin ibadah sote lantarannya nama atuh geus teu butuhna naon pamajikan leuwih ti hiji dahareun kumaha hayangna bae duit ambalaya kendaraan nya nama geus mewah jasa atuh pantes ngomong nage karena itu sok geura ge bere manehanna teh saeutik nu tadina jelema fakir ngomong ka itu diangkat ku Gusti Allah kahirupanana dahar aya jabatan aya atau dagang lancar sugih tapi tetep bae barang sugih leuwih kufur kana nikmat kadeuleu ku mata urang di lembur urang baheula manyana eukeur sedang-sedang bae ka masjid daek ngaji daek muludan rere pohara barang kuari jadi jutawan kapanggih wah sejas boro-boro di masjid boro-boro di majelis salim dulur lagi mau ditanyakan ayatnya ke mana wallahu alam bimuradi emang udah aduh lagi geus teu pagi-pagi nyaho nyungsep di mana teh nyaho eta kapan berkat nikmat lain dipake syukuran teh saeutik jelema mah kapan kerencan boga duit mah tentrem adem ayem ngeunaheun jasa didatangan ku babaturan bisa ngobrol atau ayeuna datang ka imah babaturan ngobrol teu jauh-jauh jeung teu muluk-muluk obrolan teh ketika tengah-tengah ngobrol ngadenge azan urang ka masjid hampang ketika aya urusan rajaban urang babarengan malah jadi panitia manehanana di samping nyumbang teh hampang kuari boga duit kakarak ndek boga duit doang 1 miliar geus baraka cabang kakarak ndek doang encan katarima ndek ngadean imah aju dek meuli mobil aju dek nyieun kios malah mandek nyieun kontrakan malah mah hayang kakarawang ganti casing atuh kan teu wahi jadi masa bararatus juta kuari makomo ajunya hayang meuli mobil aju ndek nyeun kios aju nyeun kontrakan malah hayang kawin deui eta teh kapan gos kitu malah kacabang moal beres eta teh ngaganggu kana salat encan ge katarima duit salat geus henteu husu sallallahu akbar 1 miliar imah sabaraha duitnya ke 12 kali 15 atau tambahan kudu genep 700 juta berarti komo lamun hayang leuk mah berarti kan keur carita 700 baju meulu mobil kijang anyar kan 400 juta tekor ieu keke kumahanya aju hayang nyeun kios bade jeung bakal hirup pun nyawa hirup sabaraha tahun basa berapa mah bakal hirup wajuban hayang nyeun kontrakan zatnya teh lumayan eta teh duit tiis meureun lamun kontrakan mah ngaju hayang ka Karawang kumaha ngaturna ieu pan sia keur salat goblok leungeun mah di dada di dieu tapi pikiran 1 juta 1 miliar urang bagi deui ulah 12 kali 15 leutikeun ieun imahna rada leutikeun abis cukup 400 juta atuh leutik teuing tah mangta mah kamar ngan 2 doang hayang we keur salat tolol geus bae eta encan datang duit geus kos kitu ambala geus datang mah geus datang leuwih parah encan datang ta dunia mah kos kitu mata kalau mulai jelma sugih bisa ngaji jelma sugih bisa ibadah eta mah jempol jasa ente mah kadir ngaji susah Masya Allah
Nah iya contohnya wa anzalna alaihimul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Diberikan nikmatan ku Gusti Allah cai singkoloter sesuai jeung rasa masing-masing. Panas dibere payung langsung gomam awan mega nu pohara tiis kabina-bina geus aya keluhan. Lapar dibere buah menawa salwa tapi geuninganan geus dibere sen bakal ye bakalna sebab Gusti Allah geus mere wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Mayoritas 90,9% ieu jelema ketika boga dunia leuwih abrut-abrutan. Nu mantap kategori konasung kasir cek Kangjeng Nabi. Loba jelema anu ti kelekep tina dunia masyaallah kakarak boga mobil Avanza bae ge geus ti kelekep di Avanza manehanana. Hartina ti kelekep teh kumaha? Waktu salat geus teu bisa kamu salat ka masjid, waktu itu naon gitu silaturahmi geus teu bisa. Ngaranna ti kelekep ku Avanza. Kakarak boga Avanza geus ti kelekep. Kategori konasung kasir loba jasa dunya bahrun ami cak Kanjeng Nabi. Dunia eta lieu beda jeung laut anu jero lah luar biasa. Bahrun ami kategori konasung kasir loba jasa jelema anu ti kelebuh ti kelekep di dunia. Kerjaan boga mobil mah manehanana sok daek berjamaah barang boga mobil digerokeun ge mah ye barang berjamaah ke teu kaur tes bae ngumah ban mobil tes maghrib Allahu akbar cak pemajikan ka atuh maghrib bola bae kabur karatan cak teh maning selesaikeun jam maghrib mah isu ge aya keneh. Masya Allah wara eta kakarak Avanza encan ganti Kijang, encan ganti Fortuner, encan ganti BMW, encan ganti itu Lexus benon gitu Lexus, encan deui ganti Rolls Royce. Pohara jasa emang Rolls Royce sabaraha duit itu 12 miliar nu kula ge teu dipake-pake. Teu percaya deuleu bisi teu percaya beneran kula lain lalaga saya mah percaya kan tuh saya mah percaya ka aing nganggap susah berarti sia ka aing. Masya Allah di imah aing aya mobil Rolls Royce kamari anak kula deuleu mau mobilan nunjuk Rolls Royce ku aya 15.000 perak di plastik. Ya Allah aya Rolls Royce aya Cadillac baheula mah ngan sakadar aya di perusahaan gudang garam di perusahaan jarum nu boga Cadillac tuh gudang garam nu boga kitu Rolls Royce tuh jarum baheula mah nu boga Cadillac jeung Rolls Royce teh eta jeung teu meunang ka jalan ditangkap ku polisi sebab teu seimbang perekonomian Indonesia. Ku hari di tol Rolls Royce Ambalaya, ku hari di tol di Indonesia Cadillac melaju. Yang temang geus naik Avanza ge suku geus naik ka ceuli. Batur. Masya Allah. Iya kuda dia. Nah iyalah. Cek Gusti Allah wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Dunia makeun bae pamere Allah urang gunakeun pake ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Malah dunia kudu jadi paneger ka urang. Ketika datang waktu salat Allahu akbar cepat lompat ke masjid. Lompat ke masjid kegeran dek naon pareuman sapeker. Lain cepet ke masjid berpikiran aing si lamun teu gegeran ke masjid dek naon tuh dahar ambalayah di imah dahareun kue ambalayah kemudian atuh bubuahan ambalayah neuk ka mamana kendaraan aya duit dihandapeun kasur ambalayah di bank masih kena maknya atuh teu gegeraan ka masjid kudu kos kitu. Ieu mah lain pas azan ge masih kena oh salah ngitung aduh kerok siapa gandeng goblok
batur azan teh kudu nama pan dijawab. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Segala aktivitas orang eureun. Keur dahar urang kudu cicingela. Asyhadu an la ilaha illallah. Jawab, asyhadu an la ilaha illallah. Kita kudu Komo kurang keur ngarokok Mas. Allahu akbar, Allahu akbar. keur jima eureun heula. Misalnya subuh ka subuhan, cek pamajikan kok eureun kayak jawab heula. Ayo nggak doa panjang deh, cek pamajikan kesel, cek kira ulah wakang doa heula tuh. Nah, kudu nama aya fasilitas dunia di urang beuki ngejak kana ibadah. Bahkan pondok mana ya anu kira-kira kudu beneran majelis mana ya beneran, masih mana ya beneran, sebab aing moal kebal paeh ya dunia aya di aing ibadah kudu nama gitu. Ieu mah lain Pak. Maji ya keur ngabangun masjid batur mah geus carumbang, mangaji doang encan loba omong. Ayo bae heulana nyarumbang ka ieu mah keramik terakhir. Nu sugih tah kari itu bararego. Geus beres tah keramiknya na janji mah je. Ieu keramik ye geus beres masih tinggal keramik da doang. Je, atuh ti awal lagi kan babarengan sih. Tinggal masyarakat bari galedegnya. Nah iyalah ya wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Aja kumaha wa il qila lahum uskunu wallahu a'lam